lagamider gitunya. Abdi teh nek namahan. Boleh. Namahan ku sisiniran misalkeun kitu. Nah, contoh lah ka baheula nu mode Mang Ilin cenah. Tah bener. Ngan abdi teh apal nu ngaranna Mang Ilin. Tapi apal eta nama sisiniran nama. Tapi abdi sisiniranana apa lah nya jadi kopet ya meureunnan ku kertas gitu. Bakal kieu anu dikedakeun ku abdi teh. Bener. Kilang bara abdi mawa ieu teh naon tulisan gitu jadi ameh merele. Boleh bener. Nah, Sapa lain asan? Kudu mawa ieu tulisan. mawa tulisan. Tapi apal tuh sisiniran ayeuna? Kalah. Sok inget. Oh, kumpakan. Dipancing kuno tadi balikan deui nu tadi. Suan ka pancing. Apal sok. Sok. Rider malarik deui ngarareneng denop du ngarareneng ngareneng masep bareng lempangna bareng narik ledeng lalempangna baju hideng denok dinu bilik bujur hideng asep eueuh milik geuning daeuh milik ya Terus anggar balik deh kadinya balik deh mata cek abdi ge anu leuwih hade lah gitu dari utama moal tah ngakopean tah kan diakurkeun ka bapak Pak tah abdi titah aya tugas ngalagamkeun nyambut tah kieu supaya urang teh ulah balik di ka asal kalimat gitu tadi terus nyambung tepikeun ka beresna tapi saja sajeroning mider masuk dipakai eta hungkul gitu lagamna gitu. Hungkul gitu. Oh anu awal tadi kiak tadi sekedar kamu diulang di ulah sisiniran anu tadi nu mimiti sok coba rider malik deui har malalider jaludu balik deui kia arang kia gitu. Asa panjang tadi mah sekedar rekam mah. Eta mah teu cek istilahna teu kiahar. Eta khusus kiahar. Anu tadi anu pertama anu teu kiahar. Rider malik deui malalider denok du malalunur barang langkah lalempangna barang narik asep dulalem pangna. Jadi anu di Bandungan ku abdi di legapan ku abdi antara kolot we nya awal hati bapak anu ngarang kata-kata nyambut balik deui ka asal balik deui ka asal diulang terus teh kawas nyanyi sak itu hari nyanyi mah aya rep kadang-kala uih deui tapi dua geprakan gitu tos we ya terus berlanjut sampai eta anggeus sampai ka anggeus bajak sawah jadi kieu Kang Bepi engke lamun ieu aya acara mider di Kamenteng kana lanceukna aya ya mending sebelum mider besok pagi peutingna becan Kang Bepi urang iso naik mider si gogoan golek diajak ngabajak sawah jeung ieu mending aya adegan eta dicokot jeung nambah-nambah durasi dia kecokot ka baheulaanana tah mider pungkalan rayakan yang kali itu nya aya komplit aya mider lah asal kan amang mah osok dan soalna gaduh nyawa nyalira gitu ari abdi mah dina waktu sarita gaduh mending jarang aya di warang kan ku sapi anu kumuning amang kumuning abdi kumuning kapungkur mah abdi mah ngan amang masih kena kumuning gitu masih kumuning ya tarku traktor muning terus muning memang anu bagus memang kumuning sabenerna mah ngan cuman ayeuna anu benten jalmi mah anu cek istilah hoyong cepet lah
tempat dinu sagala bidang elektronik ge gitu aya kilat Alat. nah ku alat itu mah zaman cek istilahna canggih gitu ku elektor lila ku mending mah Eta model Mm-mm. tidur Oh, untuk ngejar itu maksudnya teh naon gitu bahwa maksudna Maksudnya make lagam nyanyi ngahalang eta keur mider. tidur Apakah ada batiniah antara si pembajak ieu petani jeung munding? nya Munding teh lebih ngerti lebih semata kumaha tah? kieu nya Caritana teh uang terangkeun pernah ngabandungan teh eta kan abdi pernah ngarasakeun. ketemu ti bapak meureun nanti bapana deui teu uyut meureun panginten Ya. da aku mah teh 10 tahun lah ngingu munding anu disebatkeun tes bosen abdi mah Pak kunaon cen teh ieu cek istilahna munding lah kudu dihaleuangan sagala itu ieu cen teh gitu nah lain rewel lain cerewet abdi hayang Tang. terang galurna kumaha Betul. Nah, kumaha. kekuatan batin tah kieu dina waktu kapungkur panginten zaman kapungkur kitu tah anu namina munding munding sapi sagala rupaning sasatoan biasa ngomong tah si munding teh heung kuring aula ka manusia sanggup lamun hajat dipang pek dagingna ayeuna lamun nek nyawa heung pek tanaga kuring pake nah ngan dina waktu kuring aya pamenta Dina- pamentana Nah, pangyuhankeun pangamaniankeun pangahalangkeun tah cek munding ka manusia cek kuning ka manusia. Da baheula lama saata bisa ngomong munding, heeh. cek istilahna galur bapak kitu nya ngawangkongkeun ka abdi iya kamu nanti Wah, lemang. Nah juga bahas mider ya Pak tuh. ya coba teh ukur kalau itu nih Bangga. bahkan ku panyakit nage manehna siap nanggung gitu nu jadi munding teh Menjadi munding teh. siap nanggung anu ngaranna cacingeun gitu matak sing saha jalma anu ngingu munding kurang-kurang tiasa mah da ari anu nyageurkeun sareng ieu mah angin nu mah kawasanya ngan tetep kudu urang aya cukang lantaran gitu ikhtiar gitu nyageurkeun eta munding tinu cacingeun gitu Oh, jadi munding teh pernah sempat penyakitnya cacingan. bahkan abdi ge kantos bunga gubrag ka anu taneuh gitu ngajuru anu disebatna tetap cacingeun ngan abdi diropeakeun nya di ubaran teh gitu apa panyakitna cacingeun Cacingan. Di ropea di ubaran nya aya obarna aya aya naon tah obarna? obarna teh diwati daun jambe sareng sabun colek dilangsorkeun kana tonggongna gitu sareng tarasi we diwawalan tarasi Cager. kihan we Dikihan. alhamdulillah nya dikihan ku urang cer we ki Munding teh, Ya, anak munding teh. bangus teh bangus anakna teh jadi letakan jadi letakan gitu Sejarah nate kitu, sejarah mider teh nya. bisa nanti bikin lah ngaboberah daripada capek ngahaluang coba nanti kadinya nama aya galur aya riwayat gitu bahkan dina buku nage kapungkur mah mangaduhuri tah pada anu ka mana datus almarhum tadi dinya anu sebat aya buku beluk teh da aya bukuna gitu anu namina Nyimas Kumamang panginten bapak ge terang lah gitu Eta anu bieu dinyanyiikeun lagam eta teh hampir sama sarang para pembajak sawah munding sadayan apa benten setiap wilayah. nah jadi kieu nya ari model hang abdi mah ngahalang umbo pung bapak gitu nu sanesna gitu aya kadang kala anu jempe wae aya kadang kala nya anu cek istilahna turunan gitu tah teu sadayana tukang nyamut biasa ngahalang gitu model amang contohna amang ngan ukurnya sebatas malik ya Balik mider. ngan ukur kitu we amang mah gitu ari bapak mah nya bapak mah kasebat sok aya raoseun oge nu ngadangu nu keur tanur nu keur ngaramet gitu ih cenah saha itu nu nyamut ngalus ngahaleuangna jantan beberah sanajan munding sebogaeun pikiran oge kudu kawihan eta mah kan bapak ge sambe Andri Ya, di barang hidang ngurus munding kantos kapungkur. aduh mau di aranan anu bisa mah tiga boy Ya. ojong tuh bodol pelumpangnya teh ngegiplok teh gitu ngegeboy Damen si boy. tiga boy muan terus pan menjalannya itu sugi
di aranan geboy tadi tangtungan anak komisi sugih mah kata mah nyugihkeun kanu boga nya kadunungan Nyugihkeun ka dunungan gitu nya. kadunungan Nuhun. iceus mung aya ciri anu khusus si sugih mah Nya. ciki kanyutna hiji Si kanjutna teh. sahabatna teh sanglir Oh. sato atanapi jalmi anu parantos kapenak upami aya kalainannya sebat teh sanglir bedas Tanagana mun tanaga mun bedegong galak galak tapi kadunungan mah anger taat taat. tuhu mending teh Nya. tah wangsulan deui kanu mider nya yeuna nambihan teteng Nya. benten upami dunungannya tuh anu ngamiderkeun kema kadang-kala munding bos sapi oge sok ngadahat adu gabret Sakadat. Kadang Mbak teh naon? Kemarin teh tiasa nyarios gitu. Nyarios. Kadang males. Ya oge meureun nya apa mider oge. Ya mungkin alasan Mogok. teh mungkin teu tiasa mungkin meureun tos capek teuing gitu. Kanti awal-awal oge si muning teh tos di parancahan ya pasep gelis urang ngareureuh deui digawe. Aya parancahna. Oh, di omongan teh si muning teh. Di logan teh Di ogo lah. Gasep Di ya. pasanganan teh jadi cek istilahnya dicarios di papahayu lah mun Di kali. papahayu. Heeh. Dan memeh di etaan pasangan teh. Saya tahu ge kadah dibuka deui perkakas singkal di nu singkal teh aya naon-naon teh engke bisi kurang ku teteng tambahannya Mohon. di nu singkal teh andrinya kahiji penten aya bubuntut nu melengkung na kitu Anu melengkung teh mohon teras anu dihanap aya cacadan cacadan. disebutna teh anu panjang tadi tu tah ieu nah gantarna kayak dikaitkeun pan tadi tuh ku konali dikaitkeun teh ai pasirna teh naon teh ngaranna Nya teu tengar manuk pasangan tingar pawitan. manuk Nya, Tengar manuk. Tengar manuk. kayak ieu heula teh ieu heula garu naon Singkal. heula Singkal. dan bubuntut cacadan tanu hanapna mah singkal Singkal kanggo taneuh eta nanya. singkal Singkal. teras di dieu aya Lanyam. kuku besi lanyam disebutna Anyam. tangke dikaitkeun si ieu teh si tali konali teh Kenali. kanu pasangan di nu pasangan teh aya rupi-rupi Ya rupi-rupi. namina teh aya anu dietakeun kanu beuheung anu panjangna heula pasangan kanu kitu Ya. pasangan teras engke kanggo kanu beuheung muning teh pan dikitukeun tah Nya disebat sawed. sanes sawat mah pan engke nu ieu na naon teh Oh, eta samilan. samilan Samilan. tah aya samilan teras engke nganggo sawed tinu hoe we nu sae mah nu aman mah upami tinu karet mah karet ban sok Lecet ina leherna. panas Panas. Jadi di pasangan teh aya pasangan, aya samilan, aya non Sawed. sawad mohon. Teu tengar manuk we. Tinggal manuk we nu ieu na. Anu kanggona Kanggo kayu tali. Kanggo tali. Di nu pasangan teh sapertosna ieu kieu nya. Nya. Tah kanggona ngaitkeun konali teh di dieu teh kanggo ieu tinggal manuk eta. Tangke dikaitkeun ka dieu. Tau kami sawad mah dugikeun ka aya bangsa magawe mah disebutna teh magawe nya. Nya. Dugikeun ka pecat sawad disebutna. Pecat sawan. Nah, di antawisna teh pecat sawad teh tabu 11 tanapi setengah 12. Eta teh Lohornya ya lohor. Satu ge atos pecat sawad kadah diistirahatkeun. Kadah Nah, terus eta di nu singkalnya sareng pasangan. Ya. Terus aya garu. Garu. Rumah mohon paranti ngaratakeun komitos disingkal tah. Terus aya di garu. Sami eta meureun cacadan nu kadituna ieu nu kadieuna garu aya huntuna garu mah. Huntuna. Mohon huntu garu di nu traktor oge masih aya. Ayanya. Nah, terus anu ka dieu
Ya kulantaran bapa mah budak keneh ngambege rai bapa mah mider teh kawihan. Di kawihan. Tah minahkeun ieu oge di nu pamideran teh. Upami pojok-pojok sawah disebutna pamideran eta. Pamideran. Pamideran. Ya. Tah, mungkin teh pamideran teh namanya dikawih. Deur deui. Kia mundur harna muntir gitu. Harte anu paling satu anu kenca kia. Aya. Aya mun, aya kia, aya har. Oh. Ai montir teh muir. 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 Iya. Parkir. Iya teh pangangeran. Pangangeran lempang. Mawin anu kia mah tandukna di tambangan. Benten. Kanggo nyetiran mah ngiten. Nya upami teu bebenangan disebutna teh naon teh Arang. Ternyata ieu. Geser hi muning teh ka dieu nepi sapi. Nya. Menang deui ka dieu tak upami kanal teuing pan teu ngaburing ka. Nya. Naon? Teh singkal. Lain teh singkal. Nya arang. Naon teh aya da istilahna teh. Kakalen. Henteu teh pan kadahna teh singkal teh marila kitu tah. Kulantaran gede teuing beh dieu jadi ieu kaliwat tah. Nya arang Ainu teu bebenangan. Anu teh bebenangan mah eta mah nya henteu wae Pak teu aya namina. Aya lamun ngagulu siura anu tapak nu ti heula tah teh muning teh sadah dirobih. Kia nu di benyeng ieu na kali kiana di benyeng eta geser muning teh ka dieu. Nyedekeun. Ya. Eta Upami tos bade ngaheup ka pecat sawet dibebenyokeun si sapi muning teh di nu kawih di nu mider. Deur ider deur wayahna saider deui. persiapan saider deui dilakukeun dibebenyokeun. 20 kotak deui. Kotak deui tipu ya. Tak kagok teh. Ya padahal aya 5 ideuran. Eta teh mah wae mah kitu pagawean teh mah. Bapak mah ada perneknya alit. Ya. Minahkeun singkal ge eta wagaru dipanggul. Bari ngawih teh baru ngenyang ieu tali kia. Tapi asa bahagia we mun nya Pak. Bari nyanyi. Alhamdulillah. Aku geus kurunyung nu ngaganong mah jeung ngajingjing cereh. Anu nyamuk mah Harkatna kumaha? luhur. Nyamuk. Ya. Jadi dibere apresiasi kuno ngagawekeun teh derajatna leuwih-leuwih. Heeh. Ceuah lah buruh oge mun eta makanan segala macam. Oke, anu di nu sebat teh ngantiran. Upami aya nama nyuguhan. Kapungkur mangantiran. Ya. Terhormat. Iya. Ieu mah boh budak angon, boh anu tukang ngagawekeun. Ya. Magawe. Rentan. Tah, kapungkur mah ditimel. Tah ieu mah kanggo keur amang. Ya. Tah ieu mah keur budak angon, rek keur tuang ayeuna. Heeh. Sok heula saruang. Tang teh mah ieu nu digawingkeun keur ngopi tengah poe. Aya kada ngopina. Aya nama ngopi teh cikopi. Ya. Kapungkur mah dengan ngopi teh sangu. Sangu. Heeh. Dikaitkeun teh di nu saung. Nuhun. Eta nepi di nu palapah cauah di nu naon Digantungkeun nya. Nuhun eta teh kanggo engke keur ngopi. Ngopi istirahat. Pun bojoge. Kumaha? Ya. Bae kebiasaan ti sepuhna nya mah di mamah mini dugi kaki wari ka abdi. Lamun nawaran barang tuang teh Pak gerang ngopi. Di kayeuna Iya mah da ngopi. Nu anu leresna bahasa Sunda mah. Ieu mah ngopi mah urang Jakarta. Sugan cikopi. Mohon. gerang ngopi Pak. Baheula mah dahareun. Nepi ka kiwari dina mah kitu. Kapungkur mah ngopi teh dahar tengah poe. Ngopi. Eta seperti ada ikat
ikatan batin. Sareng ingon-ingon. Sareng ingon pembajak sawah munding dengan mundingnya satonya. Ka anu Seperti ngerti itu tunduk turut kadunungan. anu pemula digawekeun nya. Aya pula ieu na istilahna teh diajarkeun. Ada ngajaran pelen. Tara mah perlu bantuan. Mun Kadang kawis upami boh muning bawa sapi oge upami katinggalina ngadakeun nya bedegong weh ditenok heula. ditenok. Tenok ieu irungna mohon. Oh, Ditojos. ditojos ditinik. Mohon. Tenok teh nya. Adieun tadi. Laras teh Andre. Eta teh. Anu nabi dicari ikatan batin laras karaos ku abdi gitu. Laras. Da muning mah sarang sapi, sarang satwa-satwa nu sanes benten karakterna. Benten karakter. Muning mah model urang masyarakat biasa. Cacah we lah. Cacah. Upami lempang oge muning mah sapertosna ieu jalannya. Ya. Jalan ageung boh di aspal boh henteu. Karadaekeun mapae ka tengah hadieu bari dangah. Hadieu wae ka sisi. Ka sisi. Kadangkala upami aya solokan mah pae solokan. Karadangah dida tungkul nya. Nah, itu Nah, kun nyimpen teko di dinya kitu misalkeun contoh, ieu mah kajian ka ditu. Ah gitu. Sapi mah duka di lengkahan boa. Ditajong ku sapi mah. Tajong. Nah, kitu Di negara mana geuning munding dieukeun teh? Dewa mah dewa lah gitu. India. Di Indianya. Di India mun. India. Dianggap satu yang paling dekat dengan manusia mun gitu. Patuh. Tah mung hiji-hijina ayeuna anu masih keneh ngamumule seni tradisi eta nya budaya eta mung ukur teteng sareng ramana. Daya deui nya. Insyaallah bapaknya teh ecag sakola ka Sumedang. Dati direnti ieu teh. Di barang hidang bapak mah tos ngagiring-giring buntut muning. Dugikeun ka tahun 64 ke 65 sesah jukut di dieu katiga banget ta model kamari. Mun Dugikeun ka diungsikeun ku pun bapak ka Cibuga. muning teh. Mun sareng bapana di ditu. yang riwayat abi mah. Tah kalaresan hari teh nuju bulan puasa ban kapungkur mah libur puah sekolah teh. Tah kumargi sesah jukut di dieu nya disebat teh bubuara. Mohon di Cibuga. Bapak mah terang leuweung Cibuga sadayana oge, dueur ka Cibubut oge. Kantos eta teh mending nyimpen itu. Ngangon si Gaboy jeung si Sugih. Heeh. Malih mah pernah ceurik balilihan da muning ai batur geus nyampak araya di jalan. Nya. Kan upami tos ngaheup jam 5 mah muning teh tos cungas-cingus lah meureun beda ieu geus rasa. Nya. Tapi kan daerah leuweung tutupan. Nya upami tiasa mah kabeh deuna mah malih mah kalebet leuweung larangan itu mah ada mau nanaon itu ieu ge masih kana ieu da leuweung geledegan. Grot Cibubut teh. Nya. Tah, Abdi ari tos duit ka jalan nu bapak mah teu aya, Andre muning dua. Ngarame rarencangan ngangon oge urang Cibuga. Ka mana tuh? Oh, sana muning maneh cenah. Nya. Ini tuh aduh cenah kumaha wae aya balik tos bade maghrib teh. Mun. Dugikeun ka rorompok dari pun aki. Ieu teh keacan aya nu ku kenteng ka punggung mah tahun 3 mah di Cibuga teh. Masih ku inyuk mun. Lain tanya guari nya. Guari. Aya teh anu ku inyuk eueuh. Nya. Nah, tembae sujan tong ceurik balilihan ke ka salat subuh cenah jeung aki urang teh. Nya. Si horeng tadi tongohun Ciela teh duka gunung naon disebatna da teh nyebatkeun we. Ngan kade itu na teh daerah aki resmi disebatna teh. Iya. Si horeng di dinya teh aya talaga. Talaga. Bapak pas pletek panon poe teh tos dugi ka puncak eta. Tuh sujang naon keur guyang cenah. Keur guyang teh muning nu gopa dua. Di talaga teh. Nya di talaga eta jauh ka ditu.
alhamdulillah sujang salamet cenah teu urang leuweung cenah. Keun we teh aki moal wakamudun cenah babaturan si sujang cenah. Sarkujang. Si bugal mah katalah sarkujang sarkenyi gitu. Kapungkur mah Sarkujang sarkenyi. Ya, sarkujang sarkenyi. Sarita di Citiga. Sujang. Wah, aduh. Baheulanya Pak aya tos langki. Bahasan gitu. Ku mesin ku traktor ayeuna mah. Tah anu masih kene bertahan mah Mang Udin. Mang Udin nya. Tah itu ditaros tos diical cenah mundingna. Saya pisan. Saya Teh Pak. kaya pisan. Postu bulu maknya. Heeh. Pegah bahasa panggil bapak aya 7 aya sabari. Tah leres pas pernah sareng bapak maknya nyonong keneh ngan beki dia bapak nyarios. Teng cenah teh sanggup cenah. Aya di jomplang kieu mah cenah. Bapak geus eueuh tenaga gitu. Ah, cenah Pak uang jual cenah. Pabrik teh. Ka mana ngalelang eta? Ka Cikijing. Oh, da daerah Cikijing. Cikijing. Wae rame wae. Sapatkeun ku abdi teh. Uang jual Pak. Naon cenah kira-kira ngariripokeun awak mah cenah. Naon sababna Pak demo teh ku abdi dina nuju kula-kuli aya nu miwarang ka ditu ka dieu abdi aduh pada wayah kumaha abdi milarian parab. Mending bapaknya. Lamun kieu caket tadi dieu kitu di Pali Kaler Cileung abdi bisa ngojengkang narajang nuju tebih jaba abdi nuju kuli ka batur bade nyelang dicarioseun tah abdi teh jungcat sanyana mah resep keneh Pak abdi hate alit mah batin abdi mah asa teh tetega Pak kudu paturai jeung anu namina munding gitu. Ngalan abdi begitu ditewak ku banar teh abdi lewas we. Teu seueur ieu deui abdi. Lewas we. Tapi ngaharewas munding harita duh hampura sujang. Centeh ayeuna meureunan teh pikeun ka ayeuna centeh urang kudu paturai teh lain tega lain kumaha centeh udalah centeh hawak centeh kaayaan. Abdi lewas we Pak. Sabar hiji ekor munding harita anu dicak. Yang anu dikelola ku bapak gitu nu gaduh bapak harita sabar. Sadayana. Kieu nya upami didadarkeun ti awal kitu abdi tah ti dieu ti sok ngiring ka batur kitu da nyimpen teh omongan we batur ku abdi di aku kitu. Da abdi teh can gaduh tempat teh can ngalih ka ditu. Awal teh hiji abdi teh. Anakan. Terus langkung 20 mah. Dugi ka kamari pangangeusan. Ya. Sisa sabaraha? 4. Ya. Eta keterikatan batin eta kumaha anu dirasakeun? Anu dirasakeun ku abdi nya, abdi kantos ngawengi di ditu di ambang di nangran. Da can gaduh kandang nuju kuli nyamut. Aduh, sawawangi eta abdi emut weh. Cenah aya naon cenah ieu mending cenah. Bari ieu tengah Watir cenah kitu abdi teh ngageun pas jam 3 abdi teh awi. Di nangran teh papa ka dieu. Mending ngagidik abdi teh bari jeung lulungu ge. Yang penting keneh cek amang kena emang melang mending cenah bisa aya kitu ieu. Nah, ada dugi abdi ka anu namina Cikarut teh sabata teh nya gula pait. Eta munding ngadangong we jebol abdi ceurik munding ceurik. Di sabat ceurik teh heeh. Nyurucut. Bas. Adi ieu nyak celakan gitu. Munding mah. Kade rapat. Aya keterikatan batin ya. Tiis teh munding ngecep dan teh disaungan. Lungguh da nya munding nya. Hari nu bapak mah tak kanang teh nu dianggo bumi apeti ayeuna. Kandang teh. Mun hiji waktu silap. Sorokna teu ditutupkeun. Teu dipancang di. Da leupas, da teu jauh. Ngurilingan itu wae kanang ka bumi ka ditu. Nya. Ari saurkeun bapak teh. Mak. Nah cenah muni make disada wae Wae da kitu mending disadana teh. Tah eta teh ditingali we ngabantuin obor di oboran. Nah, sampai bapak ada si geboy lepas itu mah tuh. Korti kanang Ya, itu seduh, ya teh si rorompok ke sarang kanang munding. Ya. Kanang. Aduh. Kapungkur mah geuning paku imidnya kaburang Anu akiat mah apa? Nu akiat mah nya eta nya. Eta mah akiat mah Si bubut. aki paku imid. Tah munding mah pang sanaos lungu pang bedas-bedasna upami tos kahulag
kadang kawis sesah ayeuna ge naklukeunana oge kecuali ku budak angon Iya nate. kalukeunna teh Kalukeunna teh. angon meh lineuk ku budak angon mah tah upami diadu muning mah benten sareng saton saneh Kumaha tah? kahoyongna teh dinurdok muning mah diadu Diadu nate. angon tah upami tos dar diadu kan ketrok lami-lami cucu kayak nyecep si ieu mah si Rama nu diadu teh ieu beuheung. Beuheung nu paadu teh. Mun pokona mah Ieu tos nyecep ka handap teh. mun Nunggul teh. unik we muning mah diaduna teh sanes 1 menit 2 menit tuh ka sabaraha jam tah muning. Rame nya. Mun upami tos ngarasa teu kuat anu hiji sebat eleh we diudagan deui ka mana we ge. Diudag terus. Udah mun terus eta mah di kemana we oge sanaos di halangan di hukum we oge tah benten sareng sapi sarangnya satu-satu Sareng sanes. benten muning mah lungguh tapi komitos dar meunang ka nyeri meureun maneh ceuk amun boga pikiran teh mah Moal eureun ngudag. moal eureun muning mah Can beunang mah. Uniknya. unik Unik. Ngan di Dharma Raja tos jarang ngopi ayeuna. Ari awal teh jarang ingon sapi teh kan kawitna anu disebat pasir salak golempang sareng ieu teh Pangangonan tos teu nyerangan. pangangonan Nya, sedangkan harita ku pamarentah desa teh teu meunang teu meunang. pangangonan rame harita termasuk bapak oge gitu Oh. hari bapak mah da pupur bapak urang mah di dina di pangangonan Nya. buka tempat keun itu mah anu keur anu teu gaun tempat nyarita dirintis deui ku paku ini nya sareng Mang Udin si Cadas mah si Hada si Mali sahadinya pokona nu karabungan ngon we sareng itu ge pan Gunung Gebog pangangonan eta Gunung Gebog. Pas ditueun golempang sanes. mohon mau kali tuleunan golempang tah genten ti harita we ngarentet gitu ai bapak mah paling aman teh di Astana da kapunggur mah jarang kene Jarang kene. teu aya nu tembok kapunggur Kayaknya kudu tunggul hungkul kapunggur mah kuburan teh cekap di ya daburkeunna di lapang geuninnya anu aku ibarat di kapunggur mah. di Astana ieu teras ka Pasir Tihiang ngangan teh Pasir Kiang SMA. Malodo ieu garing mapa jalan ka dieu dugikeun ka itu ka Arileu kalaneun antara Lebihnya. namun teh mun deui ka dinya dongkap teh ka dieu karorompok deui isa teh dipokakeun ku pundok ka ngabantueun oncoan Da resep we nu aya